Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda solih dan solihah. Kumaha kabarna? Mudah-mudahan Ananda solih sareng solihah aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah dinten ayeuna urang sadaya tiasa kemendak deui di pangajaran bahasa Sunda sareng Ustazah Nur. Dinten ayeuna Ustazah Nur bade ngajelaskeun pangajaran bahasa Sunda tentang tata rucingan atawa teteguhan. Naon sih anu dimaksud tata rucingan atau teteguhan teh? Tata rucingan dina bahasa Indonesia dipikawanoh ku istilah teka-teki. Kecap tata rucingan teh asalna tina kecap tarucing, hartina turut cing. Tarucing nyaeta runtuyan omongan anu kudu diteangan hartina. Tarucing kaasup palajaran ngolah basa. Jadi kecap tata rucingan teh nyaeta kalimah anu ngaluarkeun rupa-rupa tarucing atau kalimah anu kudu diteangan hartina. Ieu nyaeta contoh tata rucingan aya di buku Bahasa Sunda di halaman 40 sareng 41. Ustazah bacakeun nya tata rucinganna. Ieu barang gunana pikeun ngitung-itungan. Wangunana biasana pasagi sok diwuwuhan ku tombol-tombol mangrupaning angka. Biasana digunakeun ku budak sakola keur pangajaran matematika oge ku tukang dagang pikeun ngitung balanjaan nu dibeli. Cik naon ngaranna? Ngaranna nyaeta kalkulator. Nah, eta nyaeta contoh tata rucingan nu kudu ku urang diteangan hartina. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran bahasa Sunda sareng Ustazah Nur atos rengse. Mudah-mudahan ku Ustazah Nur disampaikeun aya manfaatna kangge Ananda solih sareng solihah. Amin insyaallah. Alhamdulillah hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.